Buru kan atuh eta nang sayurna. Teu geus beak Teringali keur naon? heuh sok burukeun. Lamun urang teh ngan dua, mun hayang gancang bantuan dan saukur senganana nita. Naon maneh wani ka aing? Di urang pernah sieun ka halaman hukul pejabatan, urang mah cicing oge. Dar jeung aing balik gawe. Teu kurunungan balik gawe, ayeuna we ka parkiran di dagoan ku aing. Oh iya, silahkan. Makan di sini dibungkus. Dibungkus aja. Atas nama siapa? Ya Kak. Jajang. Ya Kak, masa Jajang cewek kan? Iya maaf. Mau pesen yang mana? Yang sensasinya Saya sapi satu. Varian rasanya mau yang mana? Ada gurih manis sedikit, manis sedang atau gurih manis? mau gurih manis aja. Mau level berapa? Dari level 0 sampai level 3. Level 0 gak pedas, level 1 gak terlalu pedas, 2 sedang, 3 pedas. Kalau setengah bisa nggak? Setengah boleh. Berapa porsi? Mau satu aja. Gurih manis level setengah ya. Ada tambahan lagi. Udah sedikit aja. Totalnya jadi Rp46.000. Ya oke. Boleh. Ini Kak, tinggal di scan ya. Ya. Udah. Oke. Nanti kalau sudah berbunyi ngambil pesanannya di sebelah sini ya Kak. Silahkan. Makasih. Ya sama-sama. Nih lila di dagoan teh, urang tadi ulah bolong di parkiran. Iya, ayam ya orderan. Sok adi bro bantuan heula. Palingan baru aing masak budak-budak teh tadi. Boleh nambah orderan nggak? Oh, boleh dong. Mau tambahan apa, Kak? Nanti ya satu. Oh, boleh silakan, Kak. Nanti diantar ke meja ya. Oke ini suka ayam suka malam bukan? Sama ayam itu tuh. Oh iya, Kak, benar. Iya aku suka tahu ngeliatin kalian berdua gitu pada kompak. Oh iya, harus. Betul itu mah. Nya kan, Kak? Nya atuh Ceng. Kedeng deui sama nih. Sajen udah gugup gedinya heula nu tadi. Pokoknya semangat ya ayah, tetap kompak. Oke, Kak. Oke Kak, makasih. Burukeun atuh, mulutna geus teu kuat ya aing yang nekas beungeut. Teu sabar aing yang teken beung. Kalau bawa omong, ngewa, kamu napi ka sok mitah batur mah. Teu salah ngomong eta teh. Lain mana ini sok mitah teh? Geus mitnah, beuki ngawaduk deui. Waduh naon urang? Teh kamar nikahnya adonan ngadan modul geuning di luar. Mana buktina tong asa coblok wae eta teh. Terus nu basa maneh kejadian izin ngomong bapak maneh anyar maut padahal geus heula. Eta naon? Teh mah aturan cicing wae. Jigana maneh mah beuki ngawaduk teh aya turunan ti bapak maneh.